Beres tamu bubar, terbitlah sesehaneun anu ngajabreg meninga gunung kieu besti. Heueuh besti, isuk ayeuna teh pas datang ka pagawean disampakeun ku sesehaneun meninga jabreg loba kieu. Ari nu dina meja ieu mah nang kamari burit da teu kaburu waktuna kaburu balik. Lamun anu dihandap ieu mah poe ayeuna ieu kudu diseusehaneun jaba ieu teh mampet irung teh asa teu geunaheun mah pegan. Mentakan ieu teh ngisi suara asa-asa kumaha we geuninganan besti irung mempetan duanana mah. Ari ngisi suara kieu mah masih keneh aya suaraan ieu teh besti tapi ngagawean ieu seusehaneun ieu. Jaba ieu sirah asa-asa geuninganan besti sakitu awak cicing oge. Oh besti meni asa langlingleng sirah teh rieutna meni kacida lamun keur mepegan kieu teh. Nya bari jeung sirah rieut irung mepegan awak asa ringsek oge ngaranna pagawean mah geus kudu kumaha deui nya besti. Poe Kemis nepi ka Senen kamari eta tamu teh karak kaluar karak check out ti pila mentakan ayeuna yeuh oleh-olehna teh besti bagean tenana. Lain oleh-oleh meureunnan ieu mah besti kakarena. Biasa lamun misalna tamu geus check out teh kakarena teh meni ngajabreg kieu geuninganan besti kadang mah tenana ge sok bingung ti mana heula mulaina kadang mah ngabongkar heula ieu seusehaneunana. Kadang mah lamun misalna arek miheulakeun anduk anu diseuseuh teh kete ngagaringkeunana sok lila teh geuninganan besti. Tapi lamun misalna miheulakeun ieu sarung bantal kasur jeung salimut kete kudu langsung ditilepan kudu langsung diistrikaan. Ayeuna ge awak teh geus laleuseuh geuninganan besti mending geus asa ringsek ti heula acan ge mah acan ieu teh mulai nyeusehan. Ieu ge istrikaaneun meninga gunung kieu geuninganan ti mana heula coba ngistrikaan. Ari geus kieu teh sok hayang gogoakan tapi da kumaha deui geuninganan ari ngaranna pagawean mah kudu we saeutik-eutikeun ge digawean. Jigana teh poe ayeuna teh ieu leungeun moal cicing besti kesana kemari bari ngagawean seusehaneun jeung bari ngagawean istrikaaneun. Bisi aya nu penasaran cenah teh nana lamun seusehaneun loba kieu aya nu mantuan apa eueuh? Jawabanna teh eueuh nya besti soalna bagian laundry mah kur saurang teh nana doang. Lamun misalna nu ngabantuan angkut-angkut nama aya kitu staf bagian pilana. Tina mulai misah-misahkeun seusehaneun, nyabunan, nyeusehan, ngeringkeun, gistrikan nepi ka akhir ngalipet eta bagian teh nanah nu bagian ngangkut-ngangkut mah nya lalaki. Jigana teh panjang teuing lamun di video teh nanah rek nyeusehan heula nya.